Aduh, kaboga teh kumaha ieu euy. Teu diangkat, di WA teu dibales. Kunaha nya? Aduh seweuh teh ieu majigana mah. Acakan dia di telepon. Aduh, angger masih kena itu diangkat. Aduh, kumaha ieu nya. Wong kamu mina wae bade dijelaskeun. Tapi keur bobotan teh nya. Amun teu keur bobo mah pasti disuruh di ka kebon teh. Soalnya can paragat bang ditanya lah. Keur bobo sia. Ngan Oh no. Atuh teu miang-miang euy. Ayo, dukaan di DB budak. Duk apel DB lah. Kedoi, pagawean masih can paragat, kamarina asuhan bae di ditu. Enton, teu apel teh naon nya teu ka kebon disiap ieu teh. Aduh, kanyahoan ih. Ayo, siapkan peralatannya. Berangkat. Ayo, yo, mau kalian. Yo, ember. Sampean teh asa teu marcak sa. Kunaha nya? Paingan gelindingna Pak Urup ya. Tukeran deui lah. Patuker kieu teh sieun jodohna patuker ongkoh. Sombong amat. Keren deui lah. Anda nggak lihat? Aduh, kudu buru-buru ke kebon ya moy. Lain tanggal ngora bisa iya nasi cungap, yang sana cungap ngomong kadunungan teh dipecat mah digawekan di deui buburu teh. Aduh. Yuk kagaman geus nangasah. Ari tuh ka kebon ah. Intang. Aduh, ribeteng euy. Tugas dah kudu da tanggal ngora. Baret kudu dipake baret. Baret pakelah baret ah. Aduh. Kenyawan kedunungan mah bahaya pake baret nanti dipake mah. Kamari aya dendam, aduh kamarinya dendam dekat tukang manuk duaan aing mah sebenarnya mah. Baru buat ngabejan kedunungan besi cungap padu bae ngomong na ka aing nah salahnya era aing teh lain nama pokoknya mereka kita yang bae lah besi dunungan datang manten. Aduh, madidang we teh guys, lalintuh teh. Jualan ya teh. Adek, yo. Siap. Oke, ini senjata sudah siap. Saya kangen berburu nih. Aduh. Tinggal nyamperin nih. Alah. Langsung ininya harus dikuku dulu. Masukin ke sini nih. Saya sudah tidak kuat ingin bertemu dengan Saptan Pol Gudbreng. Allah saya sudah kangen ya bro. Pol Gudbreng, awas tonton. Sakieu mah geus ganteng euy. Sombong amat.
tinggal nyamper be langsung bertemu dengan Pol Gudreng nih. Rin. Kande, weng, si Ririn. Gua di tukang ke Merembe. Oke, udah kita angkat tukang ah. Ren. Aduh, marah temen jong-jonon banget jika tuh. Lah, oga. Naga. Mah tenggeus nu tepel dua teh. Kandi. Ayo, mang berburu aing kangen ka Sabtan Pol Gudreng teh. Yo aing geus mau tepel sadua-dua nyieun jang dewek hiji. Yo teh. Meni kangen. Sieun. Aduh. Sabaraha teh pan. Bere ieu roti teh jerona. Kitu pan. Sieun. Ayo hi, was lain laki bae di lu. Ayo. Gila. Ayo. Sieun. Lamun itu ngelawan ka mana sih? Mana nu yeuna? Enggeus eta Aing mah arareng, guys. urusan enteng jeung si eta. Ayo ka dieu. Iya, Pak bawa iya coba ayeuna. Tai embe. Ada, iya geus bawa jang jaga-jaga orang. Goreng. Geus kajeun, jarak jauh orang Pegat. di setol dikeuna teh tah engke lamun eta teh. Setol. Balai ayo. Ayo. Ulah nyegal teuing. Sieun naeun. Pol Gudreng. Mau gudreng beng di. Sieun. Tenang. Dados. Urang boga alat. Ari geus aing. Namanya Aya akal. Pokona mah yang naon bae geus. Ayo tong dialat. Geus hayu bae heula. Itu aya deh. Dihareup mah jigana. Itu asli. Aya akal yang tenang. Iya, jangan eta. eta Pokona ieu geus hayu geus kae. melon. Nah, heeh bener. Orang geus hayu alah heula. Banget. Tah, Rin, ieu teh arana teh melhon kasiripis ya teh melhon ha. Jang urang jaga ka Pol Gudreng. Ayo malu. Ieu nama kapilanku aing tukang kebon teh euy. Ayeuna nama tinggal nungguan gunungan datang. Pakaian geus rapi, baret geus warna hejo, geus pangalusna sadunia. Ayeuna bagian nungguan dunungan. Narima persenan di dunungan. Bau-bau nama motor dunungan euy. Dunungan euy.
Wah, aya 2 ekor kaula muda. Hei, berdak. Ayo ke kebun bareng. Oi. Ayo, gaskon. Waduh, ana mah satpam teh meulan urang suken datang teh nya. Oh nya, sugan sieun dipecat meureun. Oh, meureun nya, budak urang aya bede omong teh nya. Nanggeus amun ka kebun nu aya. Oh, urang gede ka kebun. Ayo. Ayo, aya. Bon. Nyelap euy. Dunungan. Eta saha dunungan? Saha aing? Aing teh asisten si ieu. Ih, sing sopan kadunungan. Poho asisten maneh. Siapa bisa naon jadi asisten dunungan teh? Nyetong galak. Ya maaf. Kebon kumaha aman? Ya aman, Bos. Oh, syukur aya aman. Tah, ayeuna sia gajiannya Wes, tanggal ngora ya. bener lah, Bos. Juta eta teh. Oh, Bos, aduh. Atur nuhun, Bos. Ketapuk Bagus. pisan ya, Bos. Kebun mah dijamin aman lah. Bagus. Aman walafiat. Heeh. Nah, Iya teh tong digiwing kitu. ada Make ieu, make ieu. Anjir. Resek ambeh surprise. oh Pol gudreng. surprise. Ambeh Oke. senengeun nya. Ih, cakep surprise. Boleh nih. Tah bawa kan. Yuk, ambek indah-indah. Ya, bagus. Eta nya. Sampai kayak sugan be urang patung dudu ngata. Kayak Tagun yuk. Endi? Itu teh aya. Cepet teka dulu. Ya, nanti pakai kacamata siapa? Itu di buah eta itu teh ngegemuk digana. Bergegeber. Ada gitu. Loh, Aing ya. salah gitu. Ayo kan samperkeun. Sieun, pol gudreng. Nah, iya tenang disogrok ieu lamun temempan aya ieu pan urang taya nu lancip dua. Di kieu kana ala tenang ayo jangan Jawab kana. ayo. Aduh, kegawe teh meni kesang kokoprot, kesang badak, kesang lembut. Ieu teh geus jadi duit pameakeun mah tere banget ieu teh. Aduh. Mabok. Aduh. Aya 2 orang kisanak euy. Ieu teh nu kamari mau bedil ya. Nu kamari gua nuk nembak ka urang ya. Ah, perlu berpelajaran ya. Loh, aya gugun kumaha? Lu nyelawrkeun. Pagarkeun urang buronan ciga nya. Samperkeun. Budak teh. Suara. Nah, gugun. Kok iyo duduk kuy di ulang alung teh para ruguh teh. Ya biasa disenterkeun siga main film. Kan urang teh keur. Kandeng. Ulah, lebih bongkar. Ulah. Asit keur main film. Poho. Ini budak ngarasa. Ayo, ngana. Lah, nganggugun. Keur nade dieu? Nya ngagemuk, keur ngagemuk, bagian ngagemuk. Gemukna endi? Udah aku gun malah ngagemuk kebon. Ada. Ngamuk naon? Ngagemuk hate. Ya benda. Sugan bae tumbuh benih cinta yang baru. Izinkan aku memilih
apal ka saptam nu gendut nu gubreng teh gubreng. Oh, pal budreng satpam di dia. Nya apal aya kituna. Ih tadi mah ngadeuleu teh make mata batin teh di jarak jauh ku teropong asmara teh. Ah, nganda lu. Ata atas ngadeuleu teh bergaji aya ku bosna. Oh, datang dunungan ah. Aduh, geus janji padahal mah. Oh. Amun teu dipulihkeun mah lain. Deuk mere ieu persenan. Alah, Ka Kang Gugun teh. Ayeuna teh. mun kan aku mah Nyangka mah amplop ditagih. Itu musuh bubuyutan aing teh. Ah! Tuh, Kak, mana mah? Itu pol gendreng, tanggung jawab ah, mah. Siun. geus tenang urusan itu mah olok aing mah ya tenang. Nah, tenang geus pokoknya tenang. Hepeula bos, aduh, aing mah ka dia teh dek ngajak ribut, dek ngajak damai, ya aing boga oleh-oleh. Nang di ditu tuh. Melon pasiripis, can nyaholnya. Kan? Yang geus enak masuk damai diterima nanan diterima lah enak masuk ikhlas ridho aing mah. Nya geus atuh aing dek balik doakeun sing selamat dunia akhirat teh. Ya aing geus ame di ditu teu dicegat ku nanaon hanteu. Oke. Kada teh bawas nyebrot. Heeh. Ayo balik ah, kurit. Baru buka. Ah, mau naon pol gudreng? Melon. Ah, ngentar lu jang buka. Naula nu nami. Nyambu, papa, pelit banget. Balik ah. Oh, pelit. Alah, aman euy. Buka dibuka. Oh ya ya. Ngebluk. Olah. Ada. Ah, iya mah lain melon. Berenuk. Aromanya bikin pingsan. Hey. Perih anu kieu mah lain melon. Izin